Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di kelas 8F kelompok hiji nu bade mitonton drama bahasa Sunda nu judulna Si Kabayan Sabangutang. Abdi Edi Sapa mijanten neng sareng mijanten naratong. Abi Marmapiana menjadi itu. Abi Destia menjadi Ambu itu. Abi Nafisa menjadi Ambu Kabayan. Abi Iman sebagai Wi. Abi Andres sebagai apa? Abi Pak sebagai Wasir. Farel sebagai Rudi. Abi Tiara sebagai Elis. Abi Subil Nadia diantara Noni. Kabayan mulai cicing wae koredang tuh kebon. Nyabu, mana korena? Tuh dina ember. Mana korena? Tuh dinu dihanapeun tangkal gedang. Oh iya, di barang. Tekung silila babaturana Si Kabayan daratang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon kabayan? Ari katinggalin ampur naon aku. Ulah narempokeun kumpul bantuan ka dieu master beres. Nyaheul. Eta tangkal jeruk lemon. Oh, kabayan main dirapakeun tangkal jeruk teh. Ame gampang buahan. Nyambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal ieu teh? Ieu nuju manfaat kabayan. Iya tuh ka dieu. Ya,
Langsung si kabayan ka kebon girang rek melakeun tangkal jeruk, lemon jeung babaturanana. Ayo, teman udah kurang ngapain ya? Ayo. Alhamdulillah. Ayo tuh kurang dulu. Duh, capek ambu. Bu, tangkal jeruknya di kelas. Syukur atuh sok ayeuna mah geura istirahat heula. Nah, duh, sekarang kalau Assalamualaikum. ayo atuh ambu, orang salat lohar heula. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ambu, ieu teh pas tahun 2022. Hirup teh ieu jeung kieu kamajuan. Ya eta jamu aya kemajuan nganyahan gawe. Gawe naon ya, ambu? We datang si Abah jeung si Ambu, indung bapak si Iteng. Sawah, Bu. Tadi erek simpang we ka dieu sekalian. Kadangnya masih kabayang yang heuneuhan gawe. Oh, Abah. Heeh, atuh ulah sareng sareng hirup teh kabayan. Begitu, Jang. Hirup teh kudu wani, kudu aya kawani, kudu aya tanggung jawab. Kayak tak, bingung neangan gawe naon, gawe na ka mana. Kayak bingung-bingung segala. Alatnya mau panjang lengkah, kereta kota, ke Jakarta, ke Bandung, ke mana? We, rumah mana? Saya tak kata teh kakak, abah. Man teboga dulu kurang mah. Nah, iya alamatnya Baduyut, Bandung. Si Iteng datang jeung babaturanana. Abah ambu aya di dieu nih. Ya, dia Johan, panas. Kabayan di 2021. Ya apa? Kita ke kota. Ah, ka kota. Abah jeung si Ambu
heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah si Elis datang. Kota Bandung juga nama. Babaturan kabayan baralik. Kacaritakeun isukna si kabayan geus siap rek indit ka kota kabeh baturanna datang. Waalaikumsalam. Kabayan hati-hati di jalanan. Dina kayaan bingung dua pemuda menyamperkeun kabayan. Saha maneh? Gimana? Abdi kabayan di kampung aja saha? Jadi, abdi rugi. Kamana gak ada bingung gitu? Nah, eta. Ieu nangan ieu halaman ieu di Bandung sawana teh patokan teh aya kontrakan. Oh, apa? Make tama. Aya nama ke kontrakan urang heula. Di mana kontrakanna? Kayak di jauh halaman. Kayak urang diantarkeun gampang kabayan. Bener. Bener heeh. Kaliwan. Emang Celuk. Ayo orang Anda. Ayo. Kau siapa di dompetmu? Kabayan maya di kampung tuh mana naon? Mana tuh mana naon? Mau duit tuh? Mawa tuh, gampang tuh udah ongkosan. Si kabayan langsung minta duit ka si Dedi jeung si Ugi dan dibelikan kuota. Dia kabayan orang main game. Main naon dia teh? Dari kampung mana dia? Si kabayan oge main game lila tapi kapoho waktu tengah laksanakeun sholat tengah ngaji beda pisan kahirupana di si kabayan jeung di kampung jarak saminggu di si kabayan teh beak si kabayan ribut jeung si Dedi gara-gara geus ketagihan main dina kaributan eta nu boga kontrakan datang. Atau udah dia tau nama apa orang yang main film? Lo bisa beak mana kuotana? Kalau bisa beak kuotana mana? Itu lah. Dina kaributan eta nu boga kontrakan datang. Ayo itu barudak, sarang ribu kieu. Iya budak kampung main game wae. Aha budak kampung. Oh, kabayan. Nya, naon mana ka dieu? Milarian uwa. Naon mana ka dieu? Milarian dumbbell wa. Gawe naon dari mana? Di dieu mah pabrik-pabrik lagi narutup lantaran corona. Mah balik deui ka kampung. Gawe-gawe di kampung baturan si Ambu karunya sorangan di kos deui. Bae sukan ku uwa dan terjun ke kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan yang saat di Bandung. Mana si Wana? Bu, damai. Alhamdulillah. Kabayan diantarkeun ku Asep. Ya, Bu. Tapi tadi nganterkeun si kabayan, lagi balik menuju deui ka Bandung. Akhirna si kabayan balik ke kampung ring mengkulung deui jeung si Ambu jeung babaturanana. Mung sakian geus didukikeun ke kelompok hiji drama bahasa Sunda nu judulna Kabayan Sabak Kota. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.